Ampun ampun, rasakeun yo jurus nyiru hibar. Sep. Yang ngompol ho. Aduh. Tom, udang seberang. Tom, udang seberang. Buka baca lawangna datu dikunci. Udang Tom seberang. Galajo tunduh kana. Mata ki ari penting teh ulah begadang bae coba. Aduh. Boga cucu teh nyonyok pisannya. Pusing bapak mah. Pusing bapak mah. Perasaan asa buhanyir. Indah teuingnya mimpi ulin di pantai. Awal ngaya ibu-ibu boh naon ge da sareksi. Wow. Pokoknya benar-benar indah mimpi nu kitu mah. Udah ngees ge asa teu boga beban. Tom, ari geus saling bau naon geuning bauna kieu. Bukesang meureun, Cok. Geuning kesang bauna anyir. Yang ngompol ho. Heeh, Cek. Tapi da aing mah ngompol ge ngompol versi dewasa, Cek. Dih, najis. Cici aing indra penciuman amat tinggi. Jah, palingan cepal. Tom, hari ini sih nah sudah serius sesoranganan. Rip, kebeneran ayahnya nih. Sok yuk lah, habis enak cari tanah. Rip, coba tebak nah aing suruh serius sesoranganan. Boe dan Sik, kopek na teh atuh lain. terus nah. Aing keur bahagia, Rip. Wih, mantep Tom. Ajakan aing tuh berbahagia mah. Siap, Rip. Emang bahagia nana, cari takun tuh. Aing keur peuting ngimpi ulin di pantai, Rip. Nyana nyaho teh, Rip. Awawena teh pokona mah wow neman. Terus kumaha cari takun tuh. Sabar, Rip. Ngabahas masalah plus-plus mah kudu santuy. Oh tuh. Nah, Rip, Iya Tom, ngeganjal. siapa aing ketarik carita sakitu bae geus tegang. Maklum Tom, sensitif. Geus carita plus-plus nah bersambung. Siapa gitu? Mending nyana ngimpi sorangan bae, Rip. Ngarah ka rasa. Bener Tom. Aing miluh SDG kajen. Atuh nyong. Ongko-ongko bae, Rip. Aing ganti kolor. Harus enak tinggi ya. Seger nemen. Hulu luhur jeung hulu nu handap nempel kana keramik. Dingin-dingin mak nyos. Budak teh nurut pisannya disuruh HS beneran HS. Rip, kumaha keadaan di pantai? Rame teh ku keadaan ibu-ibu nu sareksi. Bener ti, bro budak teh. Bicara nama sifat jahil meronta-ronta. Cuk. Nahnya nih, Nyiruding di cok. jangan nih nak. Itu si Muari pek ninjam.
Tuh di luar. Cok. Cok. Nah, deui Tom. Panci ding di cok. Ari eta hareup naon? Oh, nya. Ya nena cicing bae, lain kayak ngomong, kangen nongkrong dina kompor. Kagak oge kura-kura raksasa madain Tom. Tom. Tadi heula. Duh, rek nah deui nya. Nah, cok. Pang meuli sabun seuseuh, rinso jeung molto age. Ting naon deui, cok? Panisi geus anggeus lain. Jangan bilas Tom. Pan itu calana jeung selimutnya neh. Pinuku najis tapak ngumpul keur peuting. Kalau atun di ka dieu duitna. Ya, ulah lila. Hayang tereh mah buruan atuh, cok. Nya minimal 5.000 lah. Ngoronyong bae nya. Ya, bisa ikan itu ke warung. Oke. Meluncur. Tadi aing suruh beli naon nya? Aing mah pohoan zamana teh. Sabun, Royco, soto. Bener tak salahnya, aing keder. Tanyakeun bae di ah. Iya si Panci saha. Ari si nyiru saha. Buang di jailan ku si Eto. Kieu carana mah kudu dibalas. Ih, ari bisi nah kalau nyuruh si Eto muka warungna. Si Eto malah pohoan jamana teh. Gerira ge. Suruh meuli sop teh kalah menangna pupuk bayi. Emangna we budak orok. Ya. Saya nu masang Panci dina hulu aing nyiru ho dina ongkong. Tuh, Endos, aing ya, masang tengah rep. Ampun rep, ampun rep. Parau. Aduh, lebok si Tom. Tom, share kaburkan dek. Aduh, ampun rep, ampun. Ampun, rasakeun yo jurus nyiru hiber. Waduh. Opek nanti teu beunang. Enggak kena. Haram jadah teh kalang ngalelewe. Aing aya jurus hiji deui, jurus panci. Ulah rep, eta panci anyar ke aing carekan ku semeh. Bodoh amat. Di sini saha. Asa apa? Bono tadi dibawa ku si Etom. Si Etom nak kandinya. Au. Aduh. Ieu sarua panci nu tadi dibawa ku si Etom. Opek na teh nyeplos deui. Ajian aing kalahan mintul kabeh. Untung teu beunang aing beunang tarang aing nong. Etom, nyen ngalungkeun panci heuh. Lain aing, Cok. Geus lah sia tinggal aku bae. Orang tadinya nenu mau pancina. Serius lain aing. Tuh si Muarif. Endi? Aya zaman lagi eueuh. Muarif si Kandi. Opek na teh si Muarif na kalah kabur.
Cok, smurf nage kalah kabur. Geus lah alasannya teh. Terus tadi di balanjana. Pugu aing balik di terek nanyakeun, aing poho. Geus lah menuju balik. Nah sih, si Yunan ku seto.